Ayeuna masih dalam perjalanan sore, cuaca jam 5:30 bisa ke maghriban di sawah, di sawah di jalan di leuweung. Jadi juga naik saung ke urang istirahat di luhur di saung juga nak saung. Para pergi aya saung, jadi ngiring ngiuhan heula di dieu karosan di dieu aya saung anu pangebon sigana mah ngiuhan heula sakedap di dieu hujan ngaageungan. Jadi kita lanjutkan ke perjalanan ungi gitu. Di dieu lah di dah ngiuhan ieu aya saung mah siap. Nyola kopi. Saya kumaha sih? Cucu kungkul sih. Wah, ekstrim. Ekstrim. Deur dia. Hujan itu dah. Jalannya ekstrim gila. Jalan ekstrim hujan. Tapi lumayan lah olahraga. Iya, Pak. Oke, isuk sih besok nyari lahan rada lurus, ada lempeng. Orang papanan di dinya bari jalan silat. Itu lumayan lah, makanya nama di dia ya. Mau poek di saung, kayak lampu. Nyada mah ya lampu di mana di? Oh iya, artinya sisi gunung di gunung. Itu. Beri kaliwat karosan menak saung anu pangebon sigana. Tuh aya Ki Banyu. Wah, Ki Banyu poek duka katingali duka henteu. Pokona mah aya we di dinya. Kopi heula. Minum kopi panas kebul. Itu nama poek itu. Dasar miliknya sih Apanya, Pak? kehujanan terus manggih saung. Lemburna lembur legok nyenang, Pak. Oh lebuk nyenang. Legok nyenang. Berarti eta teh meureun nambah disebut bok nyenang ki. Wah, Baheulana kumaha teh sasakalana lebok nyenang. kalau mau telepas itu bah sekarang itu kan kapungkul mah kalegok gitu Bang. Nya lengkop da ieu bos dari lengkop ieu ge katingali tadi. Lengkop itu apa, Pak? Lengkop itu jadi ini punggung gunung bukit gitu tah. Ini di itunya kalau bahasa Lembah. di lembah. Oh, Bahasa Republik mah lembah sih. Lembah Cenang berarti itu teh carenang cai teh ngotak Arab tuh jaga di Cenang. Legok nyenang. Tersebut legoknya. Ah, iya suasana teh wengi. Kota Bandung. Ketingali. Wah, itu berem. Sanggup tuh, aya durukan ya mah tadi. Oh, Wadega Didin nuju ngahurungkeun. Ieu mah serba enak rek leuweung disadiakeun saung kahujanan ngiuhan di saung saya hawu. ini, Pak. Gimana sih ah? Apa ini namanya? Katel. Ya. Kan bawa tadi. Ada yang bawa katel. Pokoknya mah tinggal ieu we ieu mah. Tinggal ngaliwat. Nama orang ngaliwat bah. Ya, sok bagian Ki Banyu ya mah. Siap. Ki Banyu bagian nyambal. Nyambal. Wah, sigana mas saya bagian nyambal mah bah. Nyambal, wah si masnya malah ngeunah nyambal lagi. Abi bagian ngaliwat. Ngaliwat sok. Nyambal heula lah itu mah. Siap, siap. Bari siap. ngaliwat sok. Iya, apaan, Ki? Nyambal yang ngaliwat geus si kabeh we bah. Ini ikan apaan? Diborong. Enggak, ini ikan apaan? Dan Ikan apaan?
Enak loh. Asit, celar. Jangan dimasak lah, nggak doyan. Masih itu doyan tuh teh. Masih di doyan. Nggak doyan, dodol. Nya bae tong masih mah tong adahar. Guling tempe we. Tapi kalau itu mas peda yang itu tusuk dibakar bisa. Teu naon enak ya resep. Ya mah ya aya minyak Waduh, minyak. minyak sayur yang samingguan bah. Terus Garam. tempe Tulisan gitu. aya tah ieu teh asin Selar. selar asin selar terus ayo bah jangan ngolek bah samingguan bah. Oh, mati. Emang kayak sabaraha lila ieu teh kalau Eta mah gula mah samingguan bang. Umpami uyah ya sabulan. oh ya sabulaneun. Awet. Lawan deui. Kayu mah masako mah. Eta kan sabaraha lila ada masak. Iya mah samingguan bang. Jadi memang persiapannya, waduh, persiapan panjang. Bisi nyasab di leuweung meureun. Sampai leuweung. Jadi aya eta Siap lah, pokoknya mah nyaho beres. Tinaga. jengki eta. Jengki bah, jengki. Dicas ya. Saya isi Jengki. Jengki. kuota. Siap. Aya nu katinggalin bah. Ah, naon tah? Nah, iya kanggo ombal sare bah. Naon teh? Kangkung. Waduh. Uh, Wah, mau kangkung bener obat tidur tapi eta. mah obat tidurna dijieunkeun lalap we lah. Dilalat. Disepan nya, Disepan. digodang gitu. Terus Ditumis mah aya ripuh deui. tahu. Mana? Ieu tabah tahu mah bah. Oh, sayeuna Nah, gitu. ieu mah Itu jang sabingguan. sahari taeun bah. Lamun gula jeung uyah sabulaneun. Masya Allah, bah. Yo, wes kalau tadi kan dia terus. Sing bener, bah. Jadi karena darurat tidak ada pisau, Kapak naga geuning jadi 212. kapak ya. Kayak kabak tiro sablang. Kapak 212. Astaga. Nggak panas, bah. Panas lah, itu minyak panas. Masih kopok kangkung. Masih sarapala.
Tinggal nungguan liwet. Asin. Wah, hati mau. Hah? Beresnya. Wah, ini liwat bagian perliwatan Ki Banyu. Ki Banyu. Ayo Sok bah. ya kalau wargi sadayana ayo urang ngaliwat liwatna tos beres kantun am ayeuna mah beres ngaliwat engke beberes lanjut perjalanan dilanjutkeun deui tos tengse ngaliwat. Nah, ayeuna urang ngaliwat heula ayo urang ngaliwat. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, samolna warga saat kieu. Teu palapa yang di dieu mah. Oh nya bener sok palap. Pasti tambah lagi. Ya. Tambah maning se. Ayo se biar ada tenaga kita berjalan lagi malam ini se lanjut perjalanan. Beres lanjut perjalanan. Tapi sebenarnya dina perjalanan kusabab teu nyandak baterai dengan hiji jadi sigana moal tiasa divideokeun. Tenten penak deui enjing we di ditu di tempat kanggo latihan panah. Itunya sih ya. Ya. Oke. Berapa kilometer lagi? 20 lah, 20 kilo. Enggak 20. Lumayan sih, ada ya tenaga pakai liwat, jeung sambal. Deket setik deui lah. Yang penting mah nyampe. Jadi gitu bala wargi sadayana anjing tepang deui di TKP di lokasi kanggo latihan. Watu gilang pajajaran, watu gilang sangis kalah. Baheula sabalikan rung sasunda. Sasiwangi gemah ripat tertampi. Regit, kudu-dudukan, itu regit.
pajajaran saprabu sabalik gandrung nu gandrung kasunatan damu urang minang jemplangan ngejemplang jampingkeun diri hati ulah reka baherangan si belung ngalingkung lepuk gambaran rantakan rancabatan udang arikna kuda dekungan kebat kapaleran cage ayu didirku Rengukeun tuh sangkakala pajajaran tangerang mangsa mapag jaman anyar mangsanang kisunda kandang rempuk cukup sauyunan dan aja nusin satria nandika dari adil para marata sinatria pilih tanding Raden Dedak Pasundan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia dulur abah anu di lembur warga abah nu di kota dinten aya dina Ginanjar Kawilejengan. Dinten dieu nembe aktivitas lalatihan panah teras bade dilajengkeun deui namun ayeuna ninggal cuaca rada alem sigana bade hujan. Jadi video dugi ka dieu heula mugia ke tepang deui sareng abah di kegiatan-kegiatan anu sanesna. Sampurasun.